aya hiji jelema ngurusan tangkal korma, kebon korma jeung kebon anggur di Mesir, diurus kunya. Nu bogana teu pernah ningali ka kebon. Satu ketika nu bogana ningali ka kebon, kaget. Lain kaget ningali korba baragus, lain kaget ningali anggur baragus, kaget ningali nu ngurusanana pamajikana. Masya Allah, cak nu boga kebon imal lain lalaganya, ima turun ti kayangan kayaknya. Akhirnya tuh karena ge lalaki sugih kan bisa baik, salakina digerokeun sini. Maneh balanjanya ka toko ye balanjana loba jasa disuris ku nya tek 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 tek. Nah ye balanja ka toko tah duit dah brak pamajikanna teu meunang milu titah ngajagaan kebon atuh ngaranna ge bujang berangkat bae cenah mamangkaningkan naik onta pamajikanana di deukeutan ku nya neng salaki eueuh ieu kan kebon anu kakak nukula. Masya Allah neng lah geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun deh bakal ditaikeun sementara diguprakan duit bener. Tah ieu mah cekel bejang nih ribuan real dirham. Maksudna naon? Tutup pintu-pintu kabeh. Ulah aya nu neuleuh. Tutup, tutup. Sageus ditutup di deukeutan. Ditoel cek si neng keheula gitu aya kene anu muka periksa deui ku bos bos atuh mangga geus make calana jero bos geus siap bae gegeuraan bae lawang mana ieu muka ieu ya Allah balik deui ka dieu nya neng geus tertutup kabeh hiji deui cek ya masih muka keneh wah bos neangan ka unggal juru ka mamana geus tertutup kabeh cekel si nengna teudeun di pos langsung ditangkarakeun cek si neng aya kene hiji anu encan nutup naon ieu pintu hati teu daek nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khaliq anu nyana aya teu pernah eueuh nu nyana ningali teu pernah buta anu nyana ngadengen teu pernah torek anu nyana uninga teu pernah bodoh. Iyalah pintu hati-hati ieu teu pernah nutup hati abdi mah kadeuleu bae Sang Khaliq teh andai kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta sakitu bae abdi mah langsung eta boboga anu kekenceng turun amper turun tatadina 12 volt langsung Masya Allah jaknya ternyata horenganan jelema nu dianggap susah jelema nu dianggap hina jelema nu dianggap teu berdaya horeng ngabogaan iman anu luar biasa aing anu dianggap gagah nu dianggap sugih nu dianggap boga tapi ternyata horeng tertutup mata hate Gusti Allah tobat cek eta bos